Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa nadaba ilaihi li'annahu min a'malil ibadah wa harrama shifaha wa wa'ada ilaihi adaban azima li'annahu min a'malil jahiliyah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu azim wa barakaatuh. Qabalan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni amali. Bismillah. Lu jadi pembuka catur, lu jadi panghias rasa, dituturkan ku alhamdulillah anu jadi panudungan takabur, nyesir geuleuh kaleuh nyapukeun riak jeung sum'ah anu sumare dina hate, dipirik ku kalimah kalih syahadat lirjua sumpah, janji morek luncat lincik luncat bulan udar tina kali gadang, suluk rekaning daya naganing laksana atining sesuci sesuci atining daya, breh bray ngepray tepukat tina kecap tuluput tina nyebut ari puting sok dipeeling ari kurang sok dipinang-pinang. Mung Gusti Allah sebagai urang sadaya, mung Rasulullah tuturkeun urang sadaya, mung akhirat pipikeun urang sadaya. Kapayuna nu dikhususkeun kasana para alim ulama, para kiai, para ajengan nu aya di wewengkon desa Kasturi, guru-guru urang doakeun marantana sing sarehat walafiat. Amin. Sengaja dipayunkeun penghormatan ka guru-guru urang margi aya hadis Rasul, man akrama aliman faqad akramani. Sajama nu ngamuliakeun alim eta teh ngamuliakeun kami saur Kangjeng Nabi. Nu kaduana urang moal apal kana agama, moal apal urang kana kahadean lamun daya guru-guru urang tak lakukeun sing sarehat walafiat. Oke, khusus penghormatan kami Sohibul Bait, pemirsa Bapak oleh Buhari kali Ibu Tati Sumiati sakeluargi atau panginten doakeun mudah-mudahan atuh mantan oge sing sarehat walafiat, beri saja kumantana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, tegakantun Bapak Haji, Ibu Hajah, para tokoh, para tokeh nu aya di Kampung Mekarsari, Gumuruh RT 01 RW 1 Desa Kasturi, Kecamatan Cikidi, Kabupaten Majalengka. Terutami di aparatur pemerintahan desa, pemirsa Bapak Lurah, dugi kabawahanana, mudah-mudahan marantana dengan oleh masyarakat sing aya pertulungan ku Allah Subhanahu wa taala. Katurkeun nuhun ka penata waktu pengatur acara muparantos masya waktu sekali simkuring kangge ngadugikeun sabaraha permasalahan nyata di atas nama rombongan atau visi keluarga besarna Jang Muhammad
Muhammad Ridwan. 2 minggu kapenggar simpuring kasuntingan Kukang Kardi Ramana Jamiban dan Pak Ustad Abi panggadahkeun pangnerenkeun nyaeta bade ngabesan ka Majalengka. Angkatna cenah jam 10. Bayana jam 11 berang-berang katak memehuan teh aman geus aya di Dorama. Paminten alhamdulillah kaluan tugas sareng iradat Gusti Allah dugi ka ieu tempat. Paminten simkuring ieu teh ngawakilan nyaeta Mang Kardi nya ramana Jang Muhammad Ridwan sareng Ibu Nenti. Ieu simkuring keur kasurupan di judulna kitu. Luka hiji ya tujuan simkuring paminten alhamdulillah gasik ditampi ganjang ditaros bingah amar wata sutak bingah kagiri-giri dimana pada kamana ayat periodinal. Ya tujuan simkuring sarombongan teh nyaeta aya 4 tujuan teh. Luka hiji tujuan simkuring sarombongan teh utami sohebul ramana paminten di keluarga besar Jang Muhammad Ridwan. Nuka hiji tujuan TS, nuka 2 nace, nuka 3 nate, nuka 4 nape, urang hijikeun lah SCTP. S nuka hiji simkuring bade nyanggakeun silaturahmi. Nyanggakeun silaturahmi simkuring sarombongan di Kampung Kadalakan, Desa Cijaya, Kecamatan Campaha, Kabupaten Purwakarta. Nyanggakeun silaturahmina ka warga masyarakat nu aya di Kampung Merkarsari, Lok Gumul, RT 01, Desa Kasturi, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Terutami silaturahmina nyaeta keluarga besar Bapak Kardi kali Ibu Nenti. Nyaeta nyanggakeun silaturahmina ka Sohibul Bet kasana atau oleh Bu Haji sekeluarga. Nyanggakeun mudah-mudahan kuberkana silaturahmi Gusti Allah maparinan rezeki anu barokah umur anu barokah. Amin. Luka 2 cek simkuring bade nyanggakeun calon penganten. Namina Jang Muhammad Ridwan. Nyaeta bade nyanggakeun we ieu mah. Di luhur paminten ngangge ketu cenah dihandap, ngangge sapatu di tengah jenang sagede kutu. Lamun gelas cenah kawas batu, lamun diku alabatan tahu cenah eta teh karesepna ibu-ibu. Nyanggakeun di luhur saujud rambut jeung kotome-kotomena teu paribasana. Dianggap sausang dampal jeung lolompehna teu paribasana. Mangga nyanggakeun. Namun hapunten di ditu teh teu barang sanakan teu jangjang teu jingjing teu kapal teu keukul. Aya pali kaos daun jingjing jeung sendawa daun jengkol jeung akarna teu jingjing teu bawa mangtung ngarengkoleh cenah dina salah. Mangga nyanggakeun ye Jang Muhammad Ridwan hoyong nikah ka Neng Nurul Afidah Saidah nyaeta putrina Bapak Oleh Duari kali Ibu Tati Sumiati almarhum. Hoyong ditikahkeun paminten. Mudah-mudahan teh dina kada sing aya dina kalajeun. Atur nuka 3 teh simkuring bade nataan barang, aya barang nu kacana, barang nu dicacana, barang anu dicana. Barang kacana bari simkuring sarombongan mobil, motor eta pamintennya berenang ieu sadayana rombongan. Nya eta mah teu dipasangkeun eta mah. Ieu mah ngadong ngaribukeun dulu kulinya. Kasohebul bae hapunten bisa alhamdulillah posisi hampir tuangan sareng beureuh katampi barang biasa. Ayo ge barang anu dicana aya sakedik eta mah tengan kali-kali pasanganna. Ieu mah ngajimatan pun anak nu janten sepuhna Bapak Kardi kali Ibu Nenti mudah-mudahan ieu jimat sing manfaat kangge bekal rumah tangga. Nuka 3 paminten aya barang anu dicacana kae mah paminten kangge Neng Nurul. Ya, aya bari kaos cenah punyana eta we. Awi koneng sareja dihapit kumu cantung bar ngagantung teu ditanggung ngagawing teu dijingjing.
anu sok disebut titel, ada titel teh sanes setelah tapi titel teh cenah titel memeran teh tenah. Kasih kuring mangga nangakeun le pamitan urang kali daerah di keluarga besar pamitan bapak kali-kali boneti nangakeun dan ribat hoyong ditikakeun eka-eka kade nurut kane eka nurut akidah cailah putrina bapak oleh kali-kali mangga nangakeun ka sepuna pamitan. Sakitu pamitan disebut wakil di sepuna yang kesimpulan mangga simpulik nangakeun barang sae nuka dua nangakeun barang hirup nuka hirup nangakeun barang sakapun pae sakapun hirup barang pae barang kanak-kanak barang hirup barang kiring jenisna dan lipat barang sakapun pae sakapun hirup eta mah pamitan kabeh naik nurul sing biasa ngahirupan sareng paehanana. Sakitu pamitan hapunten kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.